capek lah tadi nengan bancet nengan suike jang dengena ya can menang hiji-hiji acan lah kami mau kapok ya dawuh dengena kumaha atuh coba minyak nama geus aya ngandek nengan deui lah cigera nonton ya pemirsa ya bantuan nengan bancet tah nengan suike saya padaratan palataran di jalan Kacikaler biasanya lamun usum hujan pada atas banjir gitu teh sok aya bangkong sok aya suike tah geuning soranna mah aya euy tah oh ieu mah gaang tedekeun menang tadi geus mana geus capek cangkeul managan hayang 10 siki bae jang deungeuna isuk-isuk ye neangan suike raos temen euy digoreng garing dipulukan bawang cik geura euy mane kamen nih euy cik belah ditu tuh kayak sakedeung deui lah sugan bae tuh atrana mah alus kaning euy eta naon lah ieu mah keong geus seueuh ngalabok keong mah aing lah geus mana asa naon lah geus palal biwir letah mun geus dadas ngadaharan keong amari daging ana mah daging mah eueuh lah nah mun kana nangan bancet ku urab oblang eueuh lah biang hiji acan keur sial mah sial yulah ada eta jalan tah oi wah deui lah biang sial bae aing mah tah na ieu sugan aya euy suike eueuh kitu euy eueuh suike acan asih kameni deh biasanya sok ruul di dia teh ya mana bencah sok berak yang meri bae ieu mah malah meri yang meri bae lah dibikeun ka tetangga meri mah geus kamari dijual ujak ngadat hayangan jajan lah capek ya reueus tadi nangan ngobor eueuh ye sawah ge kieu mane dugul petani ya kami euy sawahna mane kieu eueuh geuning tapararae kabanjiran ku keong ku tengek ku naon deui lah bancet meureun brahama ieu tah eueuh ayeuna mah geuning teu subur deui kumaha euy panenna euy lah keun bae da meureun geus kieu karaatanana ayeuna mah angot kamari tes banjir tuh ka ditu tuh sawah kami sawar lorog bera-beranana mah sawah dijual teu payu kana duit digemuk maha gemukna ditanurkeun di garit deui da kudu biaya deui padahal traktorna ayeuna mahana keur 20 bata oge sanaon ayeuna geus lah duit deui naon atuh usaha euy mare teu puguh
ya gening eueuh mana siga lapangan bola eueuhan mana rata deh sawah kami lah keun bae yang gitu tah ieu mah sawah bagus ieu mah nu saha ieu nu tatangga nu saha lah biang ieu nu kami nu saha nu tatangga baelah nu ieu nu tatangga ieu nu kami aya nama rek dihilikeun bingung hirup lah biang suwi ke eueuh mending kena suwi ke lah dalamun aya suwi ke mah ieu teh moal meni sedih-sedih teuing ya pemirsa kabina-bina teuing lah cik deui ka dieu lah ka jalan ieu ya sugan be aya biasana mah sok ngajual sagala ya ngajual ieu mah jang deungeuna geus eueuh berarti geus sagala ledis nyong heueuh oraina di paehan atuh keongna di endrin beuritna eueuh di sentegan nya heueuh atuh da moal aya bancet-bancet acan moal aya belentuk-belentuk acan moal aya suike acan angot berod pimenieun lah biang deh aing tah eueunan lah kitu ya sawah gantikeun lah kana motor engke mah waduh motor geus goreng geus eueuh pelekna acan ye ahli sawah ieu teh pematang ya kamera tip ya ieu teh galengan jeung galengan ngan anu ieu mah goreng si sawahna teh tah eueuhan ieu mah tah eueuhan tah ieu mah alus lain masalah gemuk jeung naon-naon tapi ieu dataranna ieu tinggi lantaran ieu dataran banjir sok aya paling banjir nage sapoe lah daya aya irigasi atau 2 poe henteu bergenang air di dieu ieu henteu tapi permukaanna teh di luhuran tah di luhuran sakieu geura pemirsa ya tuh tempo luhur tah hingga ieu teas tah ieu teas ieu taneuh leutak ieu di luhuran dicokot ti dieu ka dieu keun tolong mah digalurkeun ka ditu leuwih alus tah nu ieu mah tah tadi sakieu tah tinggal ya maaf kusuku ya maaf ya tah sakieu tah ieu mah jauh tah ieu mah hanap tuh hanap sakieu taluih ti buku ieu mah malahan mah biaya acan ieu jadi napa si ieu teh eueuh jang energi akar eueuh jang energi eueuh jang pupun tangan jadi terluak-luak leok aya cair kaleok tah ieu mah nu matak sing kreativitas ulangan saukur kebiasaan di dieu mah kebiasaan aing paling sundal kadinya tah nu matak pare ogenan ieu mah alus tah tempoh da di luhuran teu nurutan batur ieu manehna sorangan kreatif ieu uing ieu kreatif nah nu ieu mah da kebiasaanna biasa alus nama ieu teh di luhuran dingalikeun tah sameter ti dieu ka dieu da moal meakeun ieu sameter ka dieu tah lah ting sabaraha tah sameter 70 cm atau sameter sing luhuran taekeun si ieu teh sing jero tiplek ka dieu untuk meninggikan tanah ieu keur ninggikeun tanah da ieu mah lain tanah ieu tah tapi ieu tanah tah geura urang tip ieu teh cai teh ka dieu ieu ka dieukeun si tanah teh ka dieukeun sok ratakeun ieu sakieu gelega keloba kali itu jadi luhur engke nu belah ditu make hiji cenah nya teuing mah anu naon kau genot atau naon da moal rugi ieu dan kege beki luhur tah sing sampai kadinya geura pola pikir teh nu matak lamun kieu bae mah moal mungkin meunang bebeunangan paling nagena nahan gedebul aing sok ka jelema anu teu nyewar ka diri soranganana keong nu disalahkeun ieu padahal mah tai tina keong jangan gemuk taneuh teh alus pisan geunis yang ngomong kitu Jack contohna ieu keong tah ieu keong bener-bener keur tuh
Nah tuh ieu teh ngagemuk manahana nya teuing dialurkeun kieu we tah dialurkeun ieu mah lain ieu mah ieu cai di dia itu di ditu ampun ieu mah handap nya tah eta tips sebagai tips dari Mr. Jack tidak begitu menyenangkan didengarnya tapi inilah kenyataan hidupnya. Tapi Mr. Jack kembali lagi pada apa? Mencari katak bancet atau suike. Untuk apa? Untuk hanya makanan ringan saja. Tuh bedanya. Beda. Ieu mah dataran rendah keur kieu dia luhuran tuh tinggal itu tempat tuh pun ieu tah. Tah. Tuh. Iya tanah iya. Tolong mah brok ku tai dombaku itu ieu ulah langsung puradan lah. Berarti ke orang Cina bener aing di boykot deui mengke salah deui bae si Jack teh. Panggil ka desa. Nah, aing serba dieur aing Arsya tadi ngambek-ngambek bae aing mah amekan bala amekan teh ngapan. Ragu aing jelema hirup ragu teh amekan. Amek greget aing mah tiba reto diperhatikeunana ieu sawah itu tanu teu nguhanap dataranna tinggikeun luhurkeun geura tuh. Iya. Tempo sakali deui tuh. Ieu dataran sakieu ieu tah. Maaf tanda kutip tah. Tah. Ieu sakieu atuh. Nya heuh ieu rawa termasukna moal aya bubuntangan akar. Nah, leuheung nyalahkeun keong atau nyalahkeun hama itu ieu seperti gaang. Ieu mah nyalahkeun jelema tah eta nu teu matut mah. Teu puguh mah. Bera bencah suudon nu kitu teh. Suudon eta pikiran belegug eta teu puguh. Mun ieu sawah bet kieu tah. Naon ieu? Meni sawah tah pusingna ieu padahal mun digalurkan itu tuh angkat taneuhna diluhurkan moal teu hebring. Aing mah asih betulikeun sawah ka batur kieu padahal mah kudu diwikeun ka uing bae kabeh di dieu karawat urang ku kami. Keong adalah ayan jang tatoli ayo semua rusing hiji-hiji belawak kasih lah itu mah ini mah garing ya mah ini mah udah beda jauh aku tuh beda lainin alur nah emang bisa alur dia mah geus aya itu tuh cecorokan mungan alur mah ngaranna teh cai anu di mana keur banjir ngarena kadinya itu disebut alur. Hari gitu mah masih kena bergenang terus manahana ini sak jam atau 2 jam sapoe 2 poe eta mah lain alur. Nu kitu mah nafsuan wae atuh. Kumaha sih? Mau di luhuran ya tanahna teh. Itu kan luhuran, pakai colobek, maka itu ieu. Ujarami geuning Jack lamun tas. Ujarami blok bala ieu ti batur. Itu ieu jalami. Tara diparake ieu. Heeh. Sakieu geus dialuskeun ku pemerintah ayeuna. Sarumun sekarang. Dialuskeun ku pamarentah? Oh. Salasan gawena. Nyalahkeun mah. Jelema ketemu tuh iya gimana musik ieu mah nyalain lah eta karaokean lain musik lain ieu sarua Jack ya alur lain ieu atau ular alur eueuh ular mah geus aya tah jala tah irigasi jangan atuh di jalan irigasi ieu mah dia nepan mah teu malikir mun aing mah di luhuran sarua ieu penek deui. Teu kreatif nu puguh mah. Emang pusing urang sina nyanyi si Iqbal yuk lah. Yuk. Segala teu meunang aya mah kalah nempo sawah pusing. Oh iya. Ini kan hiburan ya lah. Aya nama nempo sawah kieu.
nempok keong gitu bancet suike harianan belentuknya komodo lah mending kena di dia lah nongkrong guys tuh nawe iya malah biang sana udah ngena isuk bina-bina teh tinggal nganyuk hayam atulah kan boga hayam tapi cepet iyalah sok geura mending kene pangnyanyikan lah ya si Jack amek-amekan bae pusingan nempokeun sawah sok lah hiburan ya cepet sebuah lagu dari Rita Butar-Butar. Oh anjing, maaf, oh anjing, oh angin. Oh angin, kabar apa yang kau bawa dari dia? Oh angin, sampaikan saja salamku pada dia. Jangan katakan hatiku rindu siang dan malam. Jangan katakan aku cemburu di malam ini. Dah. ini yang sekedar Oh angin, nyanyikan laguku ini pada dia. Oh angin, jangan senandungkan kata cinta kepada dia. Katakan saja aku tak mau menunggu lagi. Dah. gini sekedar nah pemirsa sudahlah hidup emang lelah cari nafkah kemana-kemana kalau nggak dikasih kalau nggak ada mah nggak ada dengan pulang lihat HP nonton konten orang bagus itu biar otak fresh segar dan apa bye bye see you wanna see you I love you bye. Biar dia bukan milik aku lagi. Biar dia tak cinta padaku lagi. Biar dia pergi. Biar ku sendiri. Aku pun tak cinta lagi di malam ini.